Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Arsih kudu nancebkeun anjeun fi qalbika dina hate anjeun sifat rahmati kana sifat mikawelas wa syafaqati sareng mikanyaah alal insani ka manusia wal hayawani sareng ka hewan liar hamaka supaya mikawelas ka anjeun sarobuka pangeran anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis irhamu mangfil ardi ari lapad irhamu mangfil ardi irhamu kudu mikawelas aranjeun kabeh man ka jalma fil ardi anu aya di muka bumi yarhamkum bakal mikawelas ka aranjeun sahaman jalma atawa sahaman makhluk pisamai anu aya di langit. Man lam yarham la yurham. Man ari saha jalma la yarham eta henteu mikawelas ieu man la yurham maka moal dipikawelas ieu si man. La tungza'u moal dicabut naon ar-rahmatu mikawelas illa min syaqiyin kecuali ti jalma anu cilaka. Man ari saha jalma rahima eta mikawelas ieu man walau dabi hata uspurin sanajan kana mencitna manuk leutik rahimahu maka ngarohmat ka ieu si man saha Allah Gusti Allah. Wa kam loba pisan piha di dunya di ieu dunya saha min du'afai ti pirang-pirang jalma anu lemah wa masakina sareng pirang-pirang jalma miskin wa bu'asa sareng pirang-pirang jalma anu susah wa malhupina sareng pirang-pirang jalma anu sedih wa aitamin sareng pirang-pirang budak yatim wa marudha sareng pirang-pirang jalma gering wa ajaiza sareng pirang-pirang nini-nini wa syuyukhin sareng pirang-pirang aki-aki wa juhalin sareng pirang-pirang jalma bodoh wa hairina sareng pirang-pirang anu baringung. Pamudda tah kudu nulungan anjeun ilaihim ka itu anu kabeh yadal musaadati kalawan leungeun jalma anu nulungan bikul lima kalawan perkara istata'ta anu kawasa anjeun imma bi ilmika boh kalawan ilmu anjeun au bimalika atawa kalawan harta anjeun au bi pikrika atawa kalawan pikiran anjeun au biwajahatika atawa kalawan kadudukan anjeun au bi antashpa'a atawa yen nulungan anjeun li ahadin ka salah saurang fi qada'i hajatihi dina nyumponan pangabutuhna ieu si ahad. Qala ngadauh saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Man ari saha jalma yashfa eta nulungan ieu si eman syafa'atan hasanatan kalawan nulungan anu sae yakun tah bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman naon nasibun bagian minha tina itu syafa'ah. Waman sareng ari saha jalma yashfa eta nulungan ieu si eman syafa'atan sayyi'atan kalawan nulungan anu goreng yakun tah bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman naon kiflun tanggung jawab minha tina itu syafa'ah sayyi'ah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru isfa'u kudu nulungan aranjeun kabeh tu'jaru bakal diganjar aranjeun kabeh fa idza ahsanta di mana-mana gawe alus anjeun ila ghairika kalian anjeun pasayuh sinu tah bakal gawe alus saha huwa itu goer ilaika ka anjeun waqtal hajati dina waktu mikabutuh anjeun ilaihi ka itu goer wa innaman sareng sayaktosna jalma kana eta bukti ieu eman teh kawiyan eta anu kuat al yauma dina poe ayeuna pasayakunu tah bakal aya ieu si eman teh doaifan eta anu lemah godan dina waktu isuk dina poe isuk. Waman sareng ari saha jalma kana eta bukti ieu eman teh syabban eta pamuda pasayud rikuhu tah bakal
kena ka ieu si man naon al-kibaru kolot. Waman sareng ari saha jalma huwa eta ari itu man teh ghaniyun eta anu beunghar palaya man tah moal aman ieu si man min ayaf takiro tina yen pakir ieu si man. Wakama tadinu tudanu. Wakama tadinu sareng saperti yen ngahutangan anjeun tudanu bakal dihutangan anjeun. Waqala sareng ngadawuh saha syairu tukang syair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ahsin kudu gawe alus anjeun. Ilan nasi ka jalma tasta'bid maka ngajadikeun anjeun qulubahum kana pirang-pirang hatena itu nas. Pato lamas ta'bada loba pisan anu ngajadikeun abid al insana ka manusa naon ihsanun ka alusan. Wakun sareng kudu bukti anjeun ala dahri dina waktu mi'wanan barina nulungan lizi amalin pikeun jalma anu boga pangarep-ngarep. Yarju anu ngarep-ngarep ieu lizi amalin nidaka kana kamurahan anjeun. Fa innal hurra karana sayaktosna jalma anu merdeka teh mi'wanun eta anu nulungan. Waqala sareng ngadawuh itu syai. Waqala sareng ngadawuh saha akharu anu sejen. Man yaf'alil khaira la ya'dam jawazihi. Man ari saha jalma yaf'al eta migawe ieu man al khaira kana kaalusan la ya'dam tah moal leungit. Naon jawazihi babalasna ieu si man. La yadhhab henteu leungit naon al urfu kahadean bainallahi di antara Gusti Allah wan nasi sareng manusa. Wallahu a'lamu bissawab.